Nikung seni budget suwakeni maka
Jadwal kan ayeuna. Oh, hampura, siagan, non acan Marisa.
can naon? Urang gawe Acan. Si Agan macan ka dieu. Ampura urang udah telat. Tadi teh urang teh di imah teh ebek-ebekan neangan baju hanut. Neangan baju haneut. Terus kapanggi. Teu kapanggi. Teu boga ternyata. Gatong di teh. Tadi nama rek ieu we baju dipake diseupan. Bukan hanut, diseupan. Tangankeun. Lain. Salana geus sarua. Baju belang-belang. Terus nah ari dinya mah aya kamejaan urang mah eueuh. Ye, sapaleun. Makana kudu deukeut jeung teh jeung si Obos teh. Kurang deket kumaha urang. Kan urang teh supir pribadi. Ya orangnya sarua supir pribadi. Kamari masih itu juragan istri. Heeh. Ngajakan ameng ka Ciater. Ka Ciater. Nu keur anyar teh keur rame. Astelo. Cenaman artis eta teh. Diajakan keur rame. Terus Anas pemacetan di jalan agak kene. Tempo geus asup. Wayahna jagaan mobil bisi leungit gitu. piraku. Da kumaha atuh urang jelema di handap mah kitu. Alus wae tara dipuji. Goreng wae dijieun teh keset. Kamari urang jeung si Bapak mangkat ka teater. Urang menang pila, si Bapak menang pila. Ngeunaheun urang mah. Nah, mane mah kitu. Ai keur beuting urang ka teater geuning teh kitu. Kumaha? Beuting urang ngeueum ka teater. Waduh, sedap. Seger. Pasti. Ngeueum cai panas. Siap, Bos. Oke. Mangkat urang ka ditu. Nepi parkiran teh mana rek hidup ka jero. Wah, ditawaran eun. Ngeunaheun. Siap. Terus Sakanten ane Pak, ngiring. Nyanges ayo. Tapi mana eta mawa dituan di bagasi. Di bagasi. Tempo dibuka heueuh bener. naon? Aing kita ngeueum dina jolan. Arunya nya. Tapi orang mah teu kitu. Lain, mana bisa dengin kan? Naon? Si Agan kena rek nyalonkeun kan 2024. Rek nyalon naon deui wae rambut geus alus, kuku geus alus. Cenah mah rek jadi kepala daerah. Si Agan jadi kepala daerah. Kudu didukung. Ya geus pasti kudu didukung. Kudu didukung. Eta teh nya naonnya ladang urang. Nya heuh lah. Lumayan urang we. Si Agan mah nu penting mah disajung-sajung dan dipuja. Eta Golosor kana. lain urang geus sabaraha puluh tahun digawe di dieu. Tunggal ronda malam, tunggal jaga malam, kan pernah aya cikopi acan. Nah eta hungkul kan si Agan mah beuki ngopi. Jadi Itu kan, kita karek datang. karek tutupan patrol. Hah? Tutupan patrol. Porta. Kita ngawan, lu gawe nama kan saeutik sia. Geus kuliling acan. Geus, kita karek datang. Dira sia aing ningali we dina jandela sia kawardu wae ngagerut. Apa? Biasa kan terus. Ya. Sing ka arah gawena. Jadi mah teu kurang kan, Pak. Kurang saeutik. Nawar. Ya, Enak dia. Geus ngadenge aca. Naon? Kok aing arek calon. Kan tenang. Nah, ieu nya 2024 kabuka HTT. Hayang nyalonkeun. Dapur ke lomba banda. Modal mah loba. Tah ayeuna kieu. Mun salame kabatur nu jauh teh kana deukeut heula. Asal arah gawena. Cuma disidik-sidik sumut teh hungkul gawena mah eueuh. Ya, ieu sarua kan oge nganita we. gawena eueuh tadi. Gal, urang rumah piring si ieu rumah mobil agan gawena naon? Apaan gawe aing mah gaji sia. Eta mah gaji mah ngan saukur tenaga kuring dibayar. Bener teu? Ieu we atuh ayeuna mah. Lamun aing digawe sia wani mayar sabaraha aing. Sarua jeung ayeuna agan ngagaji urang. Kan, ieu lamun urang jadi dudungan moal pelit siga agan. Ka anak buah teh. Urang sababaraha puluh tahun nutur. Ka mana-mana sugan. Tuh kebon rambutan anu di Pabuaran pek keur maneh. Tuh minyak kalang minyak. Nah, ini sama disidik-sidik loba nuntutna batan gawe. Lain loba nuntutna tinggal
sate. Dia malu penting nuntut na. Ya udah urang teh panitia teh UMR anu 3 batur, 3 wetek kudu aya UMR-an. Tuh. Ya. Tok kadinya. Ya. Kurang kene gaji di aing. Ya kurang belum bisa mah taekeun. Nah, batan naik mah gaji kene sia isukan ulah gawe di aing lah. Sok itu ya. Ulah gawe di aing lah pusing aing. Ya, nyenyekeun. Ceuk dina katerangan oke, ulah geus kanyarekan nyeri hatekeun batur. Nah, Urang hungkul sorangan can anak urang pasti ngaruh aku itu bener teh. toh, kumaha nu didoakeun teh bener. Aing ngan surga keterangan menang keluarga sia. Lain itu di dituna. Aku lalu manungtut di rumah ieu. Kudu loba bersyukur niscaya Allah akan mengangkat hikmah. Ya, Amin. berkata. Ingat atuh sia hirup sangsara saumur-umur. Datara bersyukur. Contohna aing. Dengan syukuran wae ayeuna. Ya udah loba banda. Berak. Bercanten ai perbandingan nama da akan mah harta nage Brudi juru bro dipantok ngalayah di tengah imah terus moal bandingan anak Pur, galak kan. Masalah pencalonan kumaha? pencalonan jadi Jadi, jadi atuh ngerakun anu tatangga Gus Geh terus kayak urang jadi naon wah terus orang duaan. aing acan saya rek nitahna oge sama loba nementa acan-acan gawe oge pukulun memeh mantun sia mah ye banyak ke agan rek nyalonkeun kudu agan nu asruk-asrukan ulah justru eta aing ngangkir sia ka dieu teh tak kieu mah wayahna sia bentuk tim tim sepak bola aing yo tim naon heula nasi tim bening ya dengekeun tim kemenangan agak tim sukses Gampil eta mah. pokona 2024 agan nyalonkeun beunang nah hadinya udah ganana santang tuh agan rek nyalonkeun ngawur-ngawur duit santang tuh meunang Sok pede sorangan. batur ge ya geuning nyalonkeun ngawur-ngawurkeun duit blank campaign Angger we geuning ngantung-tung nama asup buat apa pesantren di mandian gara gelo ya kekeun milik tara pahili-hili bagja tara kala-ala sia ulah nyarwakeun nasib aing jeung itu atuh nah beda akan buka strategi naon yo kieu ieu tapi sia nu diterangkeun ku aing ngarti teh kira-kira ye Jangan kapan aca diterangkeun lagi akan oke. sia mah bodoh teh beak hareup ku sorangan Cek terangkeun oke. terangkeun bener apa cek aing sakitu jelasna jeung peta leungeun ongkos tingalikeun teh 2024 aing ngalonkeun kudu meunang Lamun kitu paham. Tahun 2024 urang nyalonkeun urang bener meunang lain sia nyalonkeun mah aing gitu nama. nah kieu ya strategina kos kieu blusukan tahu ngalembur papan urang teh itu dibengkuk ku sabaraha kecamatan dibengkuk ku sabaraha desa jeung kelurahan kieu lamun aya desa anu arek pemilihan kubu datang sekalinya cicik nah mana ya calon anu kira-kira dibengkraseun modalan geus sia terus modalan di aing modalan hap tah jadi modalan wayahna di mana-mana jenang bawa masyarakat kirim masyarakat keur milih aing ngarti hiji anu kadua apruk-aprukan deui ka unggar lembur tingali yo masyarakat mana anu susah kira-kira oh iya yo rada calutih jelema teh yo jarang usaha ngan hees we deuikeun he molor we ulah molor wae modalan geus sia pangulikeun domba bibit misalkan tempat bibit tah wayahna maneh ulah hees we angon domba apana secara tidak langsung keluargana pasti oh bapak eta bager bapak eta soleh geus ngabantu keluarga
setidakna keluargana, mitohana, anakna, lacukna, kapilacukna kabeh milih ka aing. Jadi urang dua teh kudu neangan jelema atau napi masyarakat dihanap. Oh, anu teu boga pagawean, anu kabeh dibere domba. Ulah kabeh. Minimal 14 RW, bare kabeh domba. Anu Aisyah anu yo dengekeun. Anu digawe di Pemda, usia dibere domba arek sanu ngangona. Nya moal moli angon rek nyen kambing guling. Kuy party, we. Ulah anu gitu mah. Cek aing pilihan mana anu kira-kira kucil ya jelema teh kucil yo. Sia kucil ya lolo. Lolo ka sia tah kitu tah. Jangan salah kita urang atau neangan sejen. Semere ka urang lombana. Hah? Urang jeung keluarga milih. Aing geus bosan mere ka sia. Domba teh Pak. Itu aing bade mincal entau. Beser ku abi diuruskeun anak entau keueun gitu. Gela. Nyesat tai na aja. Ari agan si mere domba ka si eta. Oh, lain domba deui. Kak, agan. Abdi cenah ieu tahun hareup hoyong akekah budak. Panggolikeun domba ambon, tamu kage 4 ku aing panggolikeun. Oh, kasih aya nama. Dikunci hantu. Kalau kau dijual pakai operasi etana, mitohana. Kan tidak. Emang kunaon kita urang dioperasi? Apaan? Mitohana nu lalaki, dina matana ngajenol operasi. Anu mitohal awewe dikuret nangis asa duitna. Ai. Dikuret aya. Mitohasi dia mah ini oke. Kucing. Hai, Jadi urang cocok jadi tim sukses. tadi teh ya. Ya, Aing sang saya teu ieu. bisa. Terus lamun urang boga pangabutuh urang kudu kasaha. Lamun aya pangabutuhnya ka aing uluna ulah kasasaha. Udah urang mah ikhlas, ridho, penting agan meunang. Agan mah yeuh. Ridho teh. Urang mah lain tergilat. Agak geus pasti meunang kan ya Bener. Yeuh, kamari di desa Nyalingpur. Agan kan geus non mangieun masjid. Banyak para tokoh agama, alim ulama dan narima agama, terima agama. justru eta pemberangkatan aing nyalonkeun teh. Aing geus mere di ditu. Nyumbang di dieu. Mere itu. Mere ieu. Tah, lamun aing teh lebar kitu-kitu acan mah atuh. Nya Pasti. Oh, atuh tatangga geus geus papa, ka imah. Tatang papa. Leres pada nyalonkeun. Leres. Aduh, Bapak. Kita Pak, ayeuna nyondong artos teu minjem ka aing. nya bere tenang. Oh, teu punana aneh geus eta dulu tong injem-injem cik tepek tah hayang mah sabaraha we nyokot na lomari. Jadi tidak lamun orang bukan pangabutuh tinggal agan wae. Tapi kan ngomong-ngomong urang lapar kan euy. Oh, aing oge lapar. Tadi di dapur buat seunit mah seunit daging ayam. Mana? Di dapur. Apaan si Mami keur masak? Kamari ge seunit daging ayam. Ditinggalin dibuka di tudung saji kalau nasi cucut ningan. Eta mah kamari masak kabu daging. Keur maraban kucing eta mah. Kucing diberi daging, hari agan. Aing diberi lauk kasih cucut. Lapar? Lapar? Jeung urang eta. Pamajikan. Mami. Ayo. Nah aja apa natu Mami? Surprise. Naon? Di lapesan na. Kan mami nggak masak sama api. Atuh kunaon sih kita beja ka aing. Akan lain mah nonton sama nu kerja da malam. Tuh, kopi mah kebiasaan. Keciga baheula. Atuh mi ngarakeun atuh sakit pake jasna aing kudu meuli martabak. Hayang teh anu saja pisuhun naon teh. Wah, anu rada-rada elit. Wah, martabak. Papi datang. Sayang aing teh tanya mi. Papi mau makan dulu, mau tidur dulu. Gua perhatian anak sama Tapi dengan akan jadi akan rek eta geus alim si ibu.
Tenang naon kayak urang nuluykeun. Ayo si ibu teu perhatian mah, sugan ka urang perhatian. Siap. Ingat ya, maka mereka beda. Ya, tapi itu yang kawan. Kami bos masak sayur kacang. Tuh, nya, sini oke kacang kena jalan. Apa yang kamu majikan aing teh ya? Hah? Itu papa di mobil membawa sesuatu untuk kami. Baju tidur bicara. Nah, pakai seri siap, jangan beres ya. Pakai seri. Tapi Ali sama. Hah? Sama. Ah, Gawe ulang tahun di ditu wau orang-orang. Aku kan ngomong apa firman di gawe. tingali atuh pemajikan aing mah ngerep wae di imam kulo awak we kota kabutitirna. Ulah, ulah ujung kanan itu ulah. Ah, terenau. Oh, dah. Wajan we jadi jelema susah kudu dileleh. Ali tapi kabadian ini ande wae. Ulah atuh ya si itu. Betesin aku cak-cak. Aing kalau kasenang kieu carana. Apa sayang? Saya kebetulan mami akhirnya anu bisa diarisan. Kenapa pilih tanah deui? Tanah. Ngomong. Ngora bu, ngora. Hah? Bener papi? Wih, mana di mana? Hah? Mana papi? Mana? Siapa be? Ah, iya meureun. Asa sakedik mah. Tidak papi. Jangan wae. Kabeneran kamari tatangan itu butuh duit, anak arek asup kuliah. Pamajikan anak ngajuru wae. Wah, teh anakna teh mami aya kurang dihitung ku papi teh kamari teh wah kemaran dibagi ku papi teh 100.000-an. Aya 17 anakna. Eta we sasakatincakan teh. Aku udah papi ya. Butuh duit. Ku papinya dibeli lah hitung-hitung bantuan di rumah susah. Pulang apa kata saya? Papi bilang papi mah tanah di meja. Apa pamajikan kan saya? Pulang ada kota di rumah susah. Ya harus abang papi jajan wae, ayeuna papi yang jajan. Hayang jajan. Ah, gampang atuh. Nama sana sayang? Tembak. Hayang naon? Mobil? Dibantu. Imam? Sawah. Domba? Lagi. Hewan? Hewan. Sapi opat? Berbulu. Sapi. Berbulu. Mana mami kudu ngelamun? Biung. Seo. Kaki opat. Ucip. Salah. Onta. Ih. Hayang kate. Mami ditunggu ya. Hayang kate mah dua sia teh. Tapi saya beli anjing muda. Anjing kuda. Si anjing udah. Anjing udah. Tahu. Anjing kuda lah. Hah? Anjing kuda teh kumaha? Ibu yang anjing budal, Heh. teu kudu ngaon Teu ibu. kudu. Ya, anjing budal teh pan ciri-cirina teh leutik. Leutik. Puluhan, sukuna opat, Jabri. Deket ka aing ya. agama mah bukan mana agan mah. Oh, sia ngomongna leutik. Duluan, Jabri. Nya agan puluhan teu. Tanya teh ka sia. Anjing budal mah seueur kan. Gampil. Sabaraha teh harga? Lah, Nya anu murah nama kira-kira teh 50 juta kan. Eta teh encan vaksin, encan ongkos kirim, Oh. terus encan eta teh akte kelahiranna di mana, terus ibu bapana saha, urang teh kudu ngahubungan kerabatna, encan urang nepi ka ada 250 jutaan lah. Buset, siapa dikasih beli sapi limosin nih sekalian. Kayak kana lamun agan nyaang anu jadi pamajikan. ampun. Kudu beli wae. Sabaraha teh hargana? 250 juta. Ya geus, isukan beli lo rantena, Mang. Tapi kan kebiasaan. Itu atuh loro. Ore ya saya. Tenang. Yo, tapi usaha ulu dijan suku dijan ulu teh keur saha atuh. Mami, Mami kota kan nyosor wae.
tuh boga rasa cemburu atuh. Anjing. Oh, aing teu ngari-ngari ka anjing-anjing acan. Itu saya Pak Meser ke? Gampang, siap kan? Ya, terus terang Papi arek nyalon 2024. Ah, Berarti lamun menang teh mah kita jadi pejabat atuh. Diajar pidato di ayeuna teangan guru anu pangalus-alusna, keur pidato diajar. di ngaji budal. Anjing hunter. Ada jang. Jang. Sieu lamun butuh duit, geus ieu ditabruk-tabrukan ka daerah. Ka lembur. Tah, ieu wajahna. Cumponan kahayangna. Butuh duit saanu derek. Butuh duit saanu derek. Oh wayahna da keur kesuksesan Papi. Lamun Papi sukses, bersaha deui atuh. Ayeuna anjing budal, anjing naon? Anjing budal ya lo. Sementaranya kira kali anjing budal teh Sukan. kan? Nah, kalian rek belusukan. Nah, tanya, ada yo. Main tanya ke dokter hewan, harganya bisa gitu, nggak cekek. Bener naon? Jadi tanya ke dokter hewan, kunaon? Oh, urang nu kitu. Aduh, dokter hewan. Heeh. Ayo nama bisa jadi dokter. Terus jadi naon? Kumargi aya hubungannya pasien. Ber, enak teh. Nah, wayana sieun jangan anjing budal. Saya liar teu? Iya. Ayo oke liar kamu. Atuh, Bu. Ini ada pertanyaan halus. Gampang. Anu belas tangan. Gampang. Kayak sertifikat. Mohon. Nadia. Ya, kecuali nak ada budi wae. Nadia. Tah, kepanjang si Rodiah aja. Dan we. Ya Nadia. Si papi teh kan geus naon teh. Tah, pasti mau berusaha. Ku matak ayeuna Nadia kudu ngurus segalana. Termasuk ieu dua kan layanan. Itu kemarin acan puas kok. Enak. Sudah naon tuh, enak. Apa kemarin si papi di juragan kan bosnya dia. Alam. Enak tolong. Naon bu, ari-adi ini jantan naon. Nah, kita ibu. Ya, tapi adi mah kan sok ada baca kopi. Nah, eta nu enaknya si kopi. Anu pelemna boleh bui Cilembu. Boleh mah boleh, duwi mah hui, eta kene. Oh, ini. Berarti hui Cilembu. Belum ya. Itu di Jepang udah beresan. Soalnya nanti bakal kedatangan jauh. Ah. Jalu. Jalu. Halus Rodiah. Kelas Ini belas neraka. terang. Blasteran, bro. Boleh meureun. Boleh. Boleh Di sini bisa. pernah mungkin dipikirin gimana sih? Digigireun ka Marodia. Nah. Ini eta berserah. Sukunannya opat Rodiah. Duaan. Duaan. Sorangan jauh. Tak harganya nggak sukuna opat. Dia di aing mana bilang ke mana wae. Urang mah si ibu marek mangalikeun anjing budal. Kaek mah jeung anjing. Ari suka teh jalu beneran atuh kan. Ini ada bener. Jauh. Ayo jelema. Pokoknya kami mah kayak kami tuh receh. Kami pokoknya nyawana belanja. Ah. Nah, kami ada main bola. Oh, yuk, sudah dia kayak. Siap. Ah, Rodiah. Itu Ada aku ada ini. Kita naon laku ibu. Ada mah kopi. Ih. Kalau kopi kabeh kalau tukang kurang-kurang siap betul dia. Pokoknya lamun di mana orang balik digawe terus belusukan, pokoknya mana kudu geus mandi. Har, ari mandi mah enggak poe Kak. Sore isuk penting karat telat mandi, lipan nu koneng anu beureum anu hejo, ngajejer tuh di etalase. Teuninga alis tak kieu. Kudu nyuringna beureum. Ya, pokoknya mah kabeh pangabutuh siga ci kopi dahareuna naon siap. Jeus.